Lakin kola tetapi naparantos ngadawuh saha akhlul ilmi ahli ilmu man kana lapad man ari maknana man teman ari saha jalma eta jama'a anu ngajima itu si man jaujatahu ka pamajikan itu si man fi lailatul jum'ati dina malaman jum'ah yasirul waladi maka bakal jadi budak hafidan anu hafal fi kitabillahi ta'ala dina kitabna Allah ta'ala dia bakal jadi hafid Quran. Masya Allah kadusunatkeun teh malam Jumat. Masya Allah tabarakallah eta menurut pendapat dina kitab Fathul Ijar sebagian para ahli ilmu para salafus soleh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kutub rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa nafa'ana fi daraini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinukatina kitab Durratun Nasihin halaman 7. Waruya sareng parantos diriwayatkeun anhu kata bidi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam man asing sawae jalma sholat anu maca sholawat itu si man alayya ka kami yaumul jum'ati dina poenan jum'ah miati marotin kalawan 100 balikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, ikhwal muslimin muslimat. Insyaallah ini lajeng kami ngadoros kitab Fathul Ijar. Mudah-mudahan aidina lindungan sareng mufirahna Allah. Hapunten tina sadaya kelepatan. Naon wae anu kelepatan sim kuring mangga dilareskeun. Mudah-mudahan batal ku anu kasuhun. Ya Musa kadar ngadoros sareng belajar maos sareng macana ya kitab mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'budu illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah maqsuda illallah bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakin kola tetapi naparantos ngadawuh saha akhlul ilmi ahli ilmu man kana lapad man ari maknana man teman ari saha jalma eta jama'a anu ngajima itu si man jaujatahu ka pamajikan itu si man fi lailatul jum'ati dina malaman jum'ah yang ngalakuin dalam malam Jumat. Yasiru maka bakal jadi budak, yasiru maka bakal jadi budak, yasiru waladu maka bakal jadi budak, hafidun anu hafal Quran, hafidun anu hafal fi kitabillahi ta'ala dina kitabna Allah ta'ala ta'ala bari maha luhur Allah. Jadi intina mah sing sawe jalma lamun dikersakeun eta si jalma teh ngajima ka jaujahna teu ngalakukan hubungan badan malam Jumat menurut sebagian para ahli ilmu maka lamun ku Allah dijantankeun dikersakeun insyaallah dijantankeun dina eta hubungan teh janten budak dikersakeun ku Allah maka insyaallah eta budak teh bakal jadi hafal Quran. Masya Allah gitu. Tapi intinya mah eta teh seorang ahli ilmu yaitu hasil penelitian kebiasaan segitu. Tapi hal itu terjadi tetapi non perkadang keimanan. Tapi orang saya nama kedah jadi patokan. Jadi patokan utama maksudnya mah jantan para ahli ilmu ulama
parantos neliti parantos nalungtik tina hasil pertemuan para ahli ilmu salafus soleh kapungkur terus gitu. Hendak saya ngaji mah dina malam Jumat pas Jumatan gitu. Intinya mah kebiasaan para salafus soleh gitu. Waman sareng ari sajal manjama anu ngaji mah siman pilailatil sabtu dina malaman Sabtu yakunu maka bakal bukti sawadu budakna majnunan eta anu gelo. Nah ade malam Sabtu bahaya cenah lagi digelo eta budak teh mun dipersakeun ku Allah jadi dina eta hasil dia malam Sabtu. Waman sareng ari jalma jamaah anu ngalaku ya ngaji mah siman pilailatil ahad dina malaman ahad malam ahad ya. Malam ahad kan Sabtu malam Minggu ta. Sabtu Minggu dipalake ibadah ke orang-orang Yahudi Nasrani. Ya. Nah, berbeda kan terkait karena ngaji mah termasuk ibadah. Gitu ngaji mah halal. Bila terakhirna malaman ahad yakunu maka bakal bukti siman yakun maka bakal bukti saha walad budak eta syarikun anu maling gitu. Ini orang bakal jadi maling. Sari eta syarikun anu maling limilki gori kana milik salianti itu walad maling teh. Doliman atau anu dolim waman doliman tahu anu ngadolim paman sareng ari saha jalma anu ngajima anu nyencwe atuh ngaeco atuh naon teh siman cenanya ngalekuy cenah cek bahasa sanes mah katanya wah eta bebas paman sareng jalma anu ngajima itu siman fi lailatil isnaini dina peutingan malam Senin ya yakunu bakal kabuktosan itu walad fakiran anu fakir yakun bakal kabuktosan itu walad fakiran anu fakir au miskin atau anu miskin naudzubillah au radiana tawani karido au radian nikah atau mikarido ri amrillah kana urusan Allah wa qadai sareng pepastena Allah wa man sareng ari saha jalma jama'anu jami'u siman bilalati sulasai dina malam Salasa yakunu maka bakal bukti budak saha bakal bukti itu anak nak teh saha waladu budak maka bakal bukti saha waladu budak barul walidaini anu gawe ngadeges anu gawe bagja anu gawe kehadian ka ibu rama birul walidain nu ngadeges anu ngahodam ka ibu ramana masyaallah eta malam Salasa. Waman sareng ari saja anu ngaji madusman pilalatul arbi adina malaman rebo yakunu maka bakal bukti saha waladu budak kasirul aqli anu seueur cerdasna au kasirul ilmi atawa anu seueur ilmuna au kasirul syukri atawa anu seueur syukuranana paman sareng ari jalma jamaah anu ngaji mah siman pilatil khamis dina malaman Kamis yakunu maka bakal bukti sal walad budak mukhlison anu eta anu ikhlas fi qalbina hatena itu siman. Wah, jadi dina samingon teh menurut para ulama salafus saleh sareng dina tukiran kitab Fathul Ijaz dina samingon aya 4 dinten nu saya dianggezima aya 3 dinten anu awan nu saya dianggezima nyata Senin Salasa Rebo Kamis gitu. Senin malam Salasa malam Rebo malam Kamis malam Jumat nu awan mah malam Sabtu malam Minggu malam Senin gitu. Waman sareng ari sajalma jamaah anu ngaji mah siman pilailatil dina malam lebaran batul takbiran Allahu akbar tah ieu kalaka iya gitu kan ya ngaji mah yakunu maka bakal bukti seman sawadu budak da setiau sobi anu ngabogaan genep pirang-pirang ramo. Wah
Naudzubillahnya genep ramal teh biasa 5 gitu. Waman sareng ari sajalma eta jamaah anu ngaji mah eta siman jauza tau ka pamajing anu siman ma'al takallumi sarta ngarobrol. Wah, kurji mah teh ngarobrol gitu kan. Yakun maka bakal bukti salawal budak eta abkamanu bisu. Naudzubillah. Waman sang ari sajalma jamaah anu ngaji mah eta siman Fidul matin dina popoek yakunu maka bakal bukti itu jimana tesa yakunu maka bakal bukti salawal budak sahiron tukang sihir mantap aku waktu ingat sing cao waman sareng ari sajal majama anu ngaji manusiman ma'asiroji di lampuan ya, sebaliknya ieu di lampuan tadi poekan yakunu maka bakal bukti salawal budakna eta hasana suwati anu alus atau anu ganteng atau anu cantik anu sae rupana waman sareng ari sajalma jama anu ngaji madusiman royan barina ningali auratil mar'ati kana aurat pamajikan yakunu maka bakal bukti sawal budak akma atau nolong au akma atau anu lolong gitu nolong naonan au amat wa nolong al-qalbi hatena naon al-qalbi hatena a'ma nolong au a'mal qalbi atau nolong hatena gitu dijikeunna idopatkeun wa man sareng ari sajal majama anu ngaji manusiman sailazadi bari anu menta bakal keur isuk isuk kumaha ieu baru minta bekal sih pamajikan teh antong atuh bisa parin kana rek nyaba pan besok teh bade ka Jakarta eta kumaha bekal teh saya can bade ngaji mah angin atuh yakunu maka bakal bukti salawal budaka dibantu kang bohong paman sareng ari sajal mah jamaah anu ngaji mah siman tahta syajarati dina handapun tangkal nana pun kacau, nana pun sampo, korma, nana pun kalau gede, wah gitu kan, atau sing kira-kira dina gitu, naudzubillah. Kalau jadi nana pun tangkal al mat'umi anu sok didahar, kacau, tangkal sampo, naon samruha buahna itu sajarah. Yakunu maka bakal bukti sawadu budak maktul anu dibunuh waktulal hadidi ijikan didapatkan maktulal hadidi anu dibunuh ku sabab besi dibunuh ku besi au maktulal goraki atawa dibunuh nakakiram au mata atau mata tu walad fi hadmi sajarati dina katingang tangkal kai waduh ngaji manapun tangka jika waruangan deui teh kumaha teh qala akhlul ilmi qala sekarang terus ngadawu deui sal ilmi akhli ilmu tadi anu proses syarioskeun eta teh dawuhan ahli ilmi salafus saleh wayan bagi sareng beliau giril arusi pikeun panganten lalaki naon arbaatu asya opat pirang-pirang perkara ieu kangge panganten lalaki penting opat perkara ieu saur ahli ilmu naon cenah kajina awal hari kajina itu arbatu asya akhdul yadaini tanya tangan dua itu si mar'ah itu si jaujah harusnya dina kitab Qur'atul Uyun namanya dari kumbal tangan teh bismillah Allahumma sholli ala Muhammad caina cai bas ka pas kubahan teh gitu kan kita sing jantan kebarokahan gitu. Nah kitab Qur'atul Uyun mah kumbah tanganna kakina penuh dengan perasaan gitu. Masya Allah beri sholawatan. Wasaniha sareng ari kaduana itu dina arba'ah masuk soderiha nyabak dadana itu si marah. Masya Allah tawab 7 kali masuk soderiha nyabak dadana itu si marah gitu kan. Tong langsung wae janji atau pemanasan laki eta. Wasari suha sareng ari katiluna itu arba'ah
eta takbirul haddaini eta nyium dua pipi. Nyium dua pipi nah si mar'ah gitu. Gitu. Kalau di halaman 8. Warabi mazang arianu kaopat nanti itu arba'ah qiraatu basmalati macana bismillah. Kuma tukang kurobonya bismillahirrahmanirrahim. Ing daya doholin zakari dina nalika abusna itu zakar fil fardina kana parji loket godegna lambena itu si mar'ah gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Supaya masalah dalam ada manfaatna. Punten bila maya kelepatan dina masalah i'rab sareng sanesna mohon dilereskeun kami sim abdi. Mudah-mudahan sing janten wasilah kang amal sae. Hadanallahu wa ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.